berarti kudu paeh horenganan hirup mah di mana-mana paeh dipicen ku batur bisa hiber sangeunahna. Jadi urang ge kudu maehan heula awak urang. Paehan heula awak urang ulah diambean ku jelema. Lamun geus dipaehan awak urang eueuh deleueun batur geus teu nganggap ge ka urang. Tah urang paeh teh geus teu diambean ku batur. Lantaran di deuleu awak narudin, lantaran di deuleu ngomongna ngaco, lantaran di deuleu imahna gereod, geus teu diambean ku batur horeng batin mah apak-apakan di alam anu luas. Senang. Satungtung urang teu maehan diri urang. Kabeungkeut urang ku organisasi, urang hirup aya di ruang lingkup organisasi moal hihiberan. Ngaranna penjara tak organisasi. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Urada alaikal waridu liyukhrijaka min sijni wujudika ila fadai suhudik. Al-mufassiru liman bahama min hayatir rijal bisarairihim. Kang mertelakeun kana barang kang dari masa Maryam saking saged tingkah rijal dalam pirang-pirang rahasia rijal. Pamagamuna fis sarair zahara fi syahadati zahir. Gaudai barang kang dari maka simpen yama ing dalam pirang-pirang jero ati. Maka lahir yama ing dalam syahadah pirang-pirang kang zahir. Wa tanawwa'at ajnasul amal li tanawwu'i waridatil ahwal. Keluar tina penjara apak-apakan hiber manuk mun kaluar tina kurung nyana berkicau nyana senang sebab kahirupan manuk mah ayana di alam bebas lain di kurungan. Kadeleuna nyana ku urang sesenangan ngaheot di jero kurung padahal mah batinna mah ceurik manuk. Anu mantek aya hiji manuk beo. Eta manuk beo teh bisa berkicau, bisa ngomong. Barang nu bogana endek berangkat ka hiji leuweung nyana bebeja hatur salam ka keluarga kula nu aya di leuweung. Bahwa kula di kurungan gitu. Kusaha di kurungan aku bapak. Aya geus eta berangkat nu bogana ka dieu. Bebeja di leuweung wahai rombongan beo. Naon hatur salam di dulur anjeun di mana? Di imah kula. Hirupna di kurung ku kaula. Karunya teh di paraban di inuman. Cerik beo. Di leuweung cerik malah aya nu ragag pluk. Cek nu boga beo teh aing nyampikeun salam berarti jahat ya. Sebab bisa jadi paeh batur ku salamna dulurna nu dikurung. Wah, teu beres tah beo aing. Atur salam bae maehkeun nyana. Geus. Beres dana keperluan datang ka ieu. Cek beo kumaha? Disampaikeun, sampaikeun. Juk. Artinya nacenali kali salam ke ente, cuman salah sahijina aya nu ceurik parah. Yuk, paeh
Mantak sia geus hatur salam deui paeh batur. Diatur salaman ku sia paeh geus hatur salamnya. Kerpak paeh deui nya. Ye. Cek nu boga mah nu si atur salam ka itu paeh. Aju nyampaikeun itu paeh dibere beja ka sia-sia paeh deui. Teu beres ieu mah. Kunaon paeh mah nu? Cokot dikaluarkeun dipiceun. Dipiceun hiber sial sia. Ye, nipu aing sia. Langsung kekep berikut. Awas ya. Awas ya. Bolon sia, nipu aing. Sampai deui lah nyana dileuweul. Pan dia bisa hirup di ka dia deui. Pan kula dibere pelajaran ku ente. Pelajaran naon? Apan tadi nyampaikeun salam cenah haju paeh. Eta teh pelajaran jang kula. Oh, berarti kudu paeh horenganan hirup mah. Di mana-mana paeh dipiceun ku batur bisa hiber sangeunahna. Jadi urang ge kudu maehan heula awak urang. Paehan heula awak urang, ulah diambean ku jelema. Lamun geus dipaehan awak urang, eueuh deleueun batur, geus teu nganggap ge ka urang. Tah, urang paeh teh geus teu diambean ku batur. Lantaran dideuleu awak narudin, lantaran dideuleu ngomongna ngaco, lantaran dideuleu imahna gereod, geus teu diambean ku batur horeng batin mah apak-apakan di alam anu luas. Senang. Satungtung urang teu maehan diri urang. Kabeungkeut urang ku organisasi, urang hirup aya di ruang lingkup organisasi moal hihiberan. Ngaranna penjara tak organisasi. Urang hirup dibeungkeut ku partai. Urang teh ruang lingkup urang aya di partai eta bae ngalengkah ka partai sejen geus teu bisa. Komo ka halayak rame mah hirup urang teh di kurungan ku partai. Ngabaceona dipaksa. Eta Kiai Golkar ngabaceo teh dipaksa. Bener pun dipaksa nya teh ngabaceo. Eta teh kos kitu ngabaceona dipaksa. Kadengena mah Al-Qur'an, kadengena hadis, kadengena kalam-kalam ulama, horenganan dipaksa. Anu ngaberangkatkeun nyana, anu nyetir nyana, horenganan nu boga nyana. Lain Gusti Allah penjara ngaranna. Aya deui PNS, penjara PNS, guru penjara. Penjara, warung penjara, toko penjara, organisasi penjara, PNS penjara, jadi bupati penjara, jadi presiden penjara, menjarakeun dirina anu kuduna apeng-apengan di alam nu bebas, kubahanyana bae terbelenggunyana, ku kurungnyana, aya nu leutik kurungna RT, aya nu gede kurungna rada gede saeutik lurah. Anu rada gede jasa bupati, kurung nu gede mah presiden bisa nyana di negara apeng-apengan, keluar di negara eta mah teu bisa. Tah paehkeun heula diri urang, trek dipiceun ke ku makhluk, blek berangkat balik ke alam sorangan. Nikmat jana jeung di ditu jeung para wali Allah. Babarengan di kumaha bae hirup geus teu neuleuh makhluk. Hiji bae Allah di alam nu itu. Di alam anu batur embungeun ka alam eta, zaman nu sama embungeun ka leuweung. Horenganan di leuweung teh nikmat ibadah. Nu batur mah embungeun ibadah di pakotaan, horenganan nikmat di pakotaan teh. Batur embungeun ibadah teh di nekleup, horenganan loba susu di nekleup. Masya Allah mantep, ping-ping geus teu kudu mukakeun deui. Nu hideung nu herang aya, nu cedaan nu bersih aya kabeh. Tah ibadah mah mendingan ge di bar. Mantep jasa. Cenah isuk mah aing ka bar bae atuh. Sia bisa lain dakwah ka ditu bisa nginum bir sia mah tuh. Itulah. Lamun urang nyaritakeun alam kawalian ku bebas-bebas da jada hirup eueuh patula patali. Nikmat jasa jeung Gusti Allah, ja Allah mah eta hiji nu maha qadim. Allah mah anu maha bako,
ja Allah mah atuh ieu kabeh teh ciptaan Allah. Hirup di Mekah di Madinah urang ibadah atuh Allah nama eta keneh, di Gunung Karang di Gunung Santri eta keneh, atuh di HI di ditu di Jakarta eta keneh, di Paramon atuh eta keneh, atuh urang ayeuna nama di Senayan eta keneh, di jalan eta keneh Allahna, di masjid eta keneh Allahna, di majlis eta keneh Allahna. Sugan atuh urang nyalimpet mah meureun di handapeun jembatan Allah teu neuleuh, atuh neuleukeun bae. Mun geus datang kadinya hirup apang-apengan di mana bae bisa nyeungseurikeun batur. Padahal nyana seungseurikeun cak zahir, batinna nyana nu nyeungseurikeun urang. Nyana diseungseurikeun ku urang di alam zahir mah tah budak cumplang-campling amat, tah budak rudin amat ngomong ngaco ka dieu ka ditu. Urang nyeungseurikeun nyana, tapi di alam nyana urang diseungseurikeun ku nyana. Ai sia naon gawe? Isuk-isuk make dasi make seragaman ka ditu neuk naon maksud cekeuna teh ai sia naonan tak utar kantor segala ka gedung itu neuk naonan sia naon nu diurusan ku sia ya aing mah keur jeung Allah di zahir urang jeung serikeun nyana di batin nyana jeung serikeun urang ya Karim kitulah ieu kaluar tah min sijni wujudika ila fadha'i suhudika. Lamun geus datang kadinya kaluar tina penjara al mufassir liman bahama min hayat rijal fi sarairihim nyana bisa ngajelaskeun naon-naon nu samar tina berbagai tingkah-tingkah rijal kadeuleuh hatena. Oh ieu hayang kawin deui. Oh iya hayang beli motor, hayang ganti mobil, hayang beli karet, hayang beli beca. Kadeuleuh disengsirikeun ku nya. Kadeuleuh tah asal geus kaluar ti alam eta langsung nyana ka leuweung. Leuweung teh hartina alam nu itu nu batur embungeun, alam kawalian. Jadi geus teu terpenjara jangan teh hate teh jeung Allah we jeung nu boga dunia. Tidinya lah bakal bisa meneropong neuleuh ngan teu meunang ngajelaskeun besi batal. Sakadar dibere kaleulewihan we ku Gusti Allah nu kamari mah urang sakadar neuleuh teh kulit. Ku ari mah bisa kadeuleuh nu dibungkus ku kulit. Nu dibungkus ku kulit teh ruh. Teu meunang dicaritakeun lantaran yasalunaka anir ruh kulir ruh min amri rabbi. Tetapi roh teh aya, setiap nu aya bisa dibahas. Nu mantak dibejakeun kitu teh moal kaharti soal roh mah, tapi Kangjeng Nabi pan ngajelaskeun aya lelembutan-lelembutan. Melalui silulup ka lelembutan eta lah urang bakal aya di alam lelembutan. Geus lamun urang aya di alam nu lembut bisa nyekel nu lembut karasana hipu ge. Pan jadi kadinya nya. Esensi alam nu kos kitu bisa kadeuleuhan lirikan jelema bisa kadeuleuh lamun aya tamu ka Sayyidina Utsman begitu datang cek Sayyidina Utsman teh anjeun zina iraha tuan zina zina anjeun ka dieu ka ambeul ku kaula iraha abdi zina jan teu tadi di jalan sia dedelan mata sia zina oh heueuh pas di jalan aya awewe dilirik ku nyana kadeuleuhan ku Sayyidina Utsman. Masya Allah Sayyidina Utsman di mana jelema di mana keneh neuleuh matana aya tapak zinahan lantaran neuleuh beungeut awewe nu lain mahram. Beuh teu lamun nu ieu mah kapanggiheun ku Sayyidina Utsman wallahu alam. Itulah ahli Allah. Ya Allah ya Rabb. Urang teh disangka ku urang teh kitu eueuh jak kitu kajataanana. Hadis Bukhari ngajelaskeun anu sahih hadisna deui nyaritakeun khulafaur rasyidin kaistimewaan batinna. Lamun Sayyidina Umar nyaritakeun ajabal kadeuleuh di mata Sayyidina Utsman ketika Umar teh ieu tentara syariah teh keur diserang ku musuh. Naik ke gunung irfa aljabal Sayyidina Umar na di Madinah sahabatna di Yaman kadeuleuh. Ya Allah eta mataku kumaha sih kok bisa kos kitu
tanu matak lamun sakitu jauh na bae kadele tanda zina neule banget awewe kadele ku Sayyidina Utsman komo Kangjeng Nabi na komo meureun mun mata nurang neule mata ieu waduh geus sabaraha si Mbak geus sabaraha si Mbak ti isuk bae heuladan ulah nu kamari ulah nu ayeuna bae ieu waduh geus pohara jasa nu menteke dibuatlah metode ibadah ku ahli thariqah mulai dimimitian ku makom tobatan mata moal ngeunaheun ibadah satungtung di mata aya si embaan moal nikmat tobatan ceuli moal bisa ngeunaheun ibadah lamun ceuli can kaluar tina alam nu ieu ulah ngadengikeun suara makhluk nu ieu gangguan hijab teh aambean ulah ngambe nu ieu nu itu bae nu diambeanana bisa urang kaluar ti alam eta kuari dedeulean geus kaluar tina dedeulean indrawi eta hijab kana ruhani geus mata kajen molotot nu kadeuleu nu nyieun makhlukna ceuli kajen ngadenge berbagai suara nu kadenge suara-suara nu nyieun suara aambean berbagai aambean nu kaambe adalah nu nyieun angin-angin jeung aambeanana segala rupa geus kadinya mulai kuari kaluar ti alam nu ieu urang asup ka alam nu itu di mana urang geus asup ka alam nu itu geus henteu kakurung ku kepentingan-kepentingan dunia dirina geus polonyon cakang jeung Nabi masa kumaha buuk anu aya dina adonan roti cerut lepas nikmat beo pae heula berhiber kuari nikmat jasa tah ketika geus datang ka dinya katempo ieu tah mengkeluk tah nu di jero hatena berderet berbagai nu mantak nyana mah sok ngome jelema ahli Allah mah sok ngome sebab nu di deuleu hate gobrol ka kaler ka kieu celtuk sial pugu aing eta ka kaler ka kieu celtuk sial pugu aing eta kadeuleu nah kitulah ngan teu meunang ngabejakeun eta hiji anugerah ti Gusti Allah anu hese diraihna teu bisa ku urang diraih kumaha-kumahana tama pamere Allah hadza min fadli rabbi tidak terkecuali Allah dek mereka sahan narfa'u darajati man nasya kudu kumaha tuh teu kudu kumaha hayang datang kadinya di hayangan mah hese ngan urang make cara ditata ku ahli batin sok benerkeun heula pikihna ulah waka ka arah eta sia tinggalin ke pikihna geus rapih pikihna mulai kuari ngopenan eta geus urang teh sarimbag beres eta menuju hakikat terus pandek ngaleungitkeun resep ka dunya lain lagan mah dek ngaleungitkeun resep ka makhluk ulah aya makhlukan di jero atuh lain lagan hirup babarengan jeung jelema tapi urang kaluar ti aturan jelema hirup urang di dunya tapi urang ulah resep ka dunya atuh pan lain pagawean memeh dahar tama kudu dahar heula emang gejemna ge geus jem dahar pan kuari mah teh teu lain lalagan geus kudu aya pembimbingna nu nungtun beusi salah beusi hanas zikir engke ka dituna beda sora akibat loba zikir haju bae ka ditu iya aki datang yo hayang naon sia man zikir sih jadi kitu dia eueuh dongengna Tuan Abdul Qadir mabok zikir jadi kos kitu dia eueuh dongengna kiai anu zalalikir haju kitu pan mah jadi beda ay aing ti Gunung Kencana jahepan jadi kos kieu ieu mabok zikir beusi salah kudu jelas heula zikir nu mana ieu nah kitulah aturanana nah jelema anu geus kaluar tina kurung manuk tina penjara dunia jadinya nama hirup di dunia zohirna doang horenganan ruhani nama geus aya di akhirat nu mantap cek Kangjeng Nabi lamun hayang ningali mayit leumpang tuh kabeh nyileuk
mayit lempang tuh mayit berarti paeh di dulu si Abu Bakar Kangjeng ngomong gitu masa sih menang 3 poe besi hayang ningali mayit lempang tuh di dulu Abu Bakar deui bae can kahartipan ku maksud ku sahabat 3 kali besi hayang ningali mayit lempang tuh mayit yamsi pan bingung sahabat ya Rasulullah jata mah Abu Bakar iya mayit eta maksudna mayit teh naon ya Rasulullah nyana mah hirup teh geus paeh awakna nyana mah ruhna geus aya di sorga di akhirat Masya Allah lirikanana geus lain lirikan Avanza lain Fortuner lain hayang ganti kan pun mana ya Allah ya Rabbi tina sepeda hayang naik motor ti motor hayang naik mobil mata lirikan anak urang mah dunia Sayyidina Abu Bakar mah geus paeh sak Kangjeng Nabi ceulina geus paeh tidak dedengean suara-suara pancang Kangjeng Nabi Masya Allah jadi geus teu aya maelu nyaos ya maelu bahasa mana eta maelu eta bahasa Uni Soviet bangun eta mah maelu mah geus teu maelu nya waktu geus eueuh langsung rohna ka ditu iyalah al mufassiru liman bahama min hayatir rijal bisarairihim geus pama kamuna bisarair wallahu alam